الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma khususan ila hadrati syekhina al-marhum bihadzal mu'allifil kitab Syekh Muhammad Muhtar bin Radinatan Agara al-Bukhari al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum, mangga urang neraskeun hanca ngaos ieu kitab karangan ulama Sunda Syekh Muhammad Muhtar bin Radinatan Nagara, kitab Kifayatul Mubtadiin, Al-Kitabus Salisu fi ilmi tasawuf. Hari kitab anu katilu eta rek martelakeun ilmu tasawuf. I'lam kanyahokeun ku maneh ari sakabeh hukum Allah Ta'ala anu ditepikeun ku sakabeh para rusul ka umatna nyaeta anu dingaranan agama jeung syariat. Nya kitu deui ngayahokeunana eta hukum dingaranan syariat jeung ari ngamalkeun jeung ngajalankeun eta hukum nyaeta anu dingaranan thariqah. Jeung ari terbukana hate kana rahasiana syariat ku berkah ngamalkeun syariat eta nyaeta anu dingaranan hakikat atanapi populerna disebut hakikat. Ari thariqah eta aya dua bagian nya Tariko teh sabaraha bagian eta dua bagian kahiji tariqah awam hukum jawaz. Naon ari tariqah eta nyaeta dijalankeun ku ulama ahli fikih. Jadi kahiji tariqah awam jeung hukum zawaj nyaeta anu dijalankeun ku para ulama ahli fikih. Kadua thariqah khawas jeung hukum afdal nyaeta anu dijalankeun ku ahli tasawuf. Ari hakikatna tasawuf teh kumaha tuh ari hakikatna tasawuf teh nyaeta tajridul qalbi lillahi wahtiqaru ma siwahu. Ari hakikatna tasawuf teh nyaeta tajridul qalbi ngawungkulkeun hate lillahi samata-mata berhadap ka Allah. Wahtiqaru ma siwahu ya'ne henteu aya anu dimaksud dina sakabeh perkara, dina sakabeh kalakuan ngajungjung parentah Allah Ta'ala jeung hayang naon jeung hayang meunang karidoanana. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jeung ngahinakeun yaknen teresep kana sakabeh perkara anu henteu mawa kana karidoan Allah taala. Pasal yerek nyarioskeun ari asalna thariqah ahli tasawuf. Ari nu disebut asal thariqah ahli tasawuf teh eta nyaeta rukun anu panggedena 5 perkara. Mana nu 5 perkara teh? Nyaeta hiji taqwallahi, yakni ngajungjung parentah Allah taala jeung ngajauhan cegahanana boh dohir atanapi batin. Jadi asal thariqah ahli tasawuf eta nyaeta rukun anu panggedena teh aya 5 perkara. Nu kahiji teh eta nyaeta takwa ka Allah, takwa Allah yakni ngajungjung parentah Allah taala jeung ngajauhan cegahanana boh lahir atanapi batin. Tak kedah ku urang disueunkeun doanya warzukna kamalal mu'tabaati lahu dhahiron wa batinan. Warzukna mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya kawan rizki lahir rizki batin kamalal mutabati. Naon rizki lahir rizki batin teh nyaeta sampurnana mengikuti lahu kakang jeung Nabi secara lahir secara batin. Terus nu kadua rukun anu panggedena sathariqah ahli tasawuf teh eta nyaeta kadua ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah yakni naon? Ittiba'us sunnah teh yakni nurut ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sakabeh pagawean. Sejak diniatan ngalaksanakeun nurut ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angge sorbana angge pecina jeung pakaian sagrupana nya diniatkeun sejak ittiba'us sunnah anu berdasarkeun hukum syariat sunnah dina sakabeh pagawean. Qatiluna i'rad 'anil khalqi, i'rad 'anil khalqi yakni berpaling ti sakabeh makhluk sarua wae nalikana berhadapan makhluk atau berpaling ti maneh. Eta nu katiluna eta nyata yaradu anil khalqi teh sabisa-bisa urang berpaling megatkeun nya mencek bahasa mangfaza tabatala sungguh bahagia atau sungguh beruntung man tabatala anu bisa megatkeun hatena kasalian ti Allah. Kasalian ti Allah. Jadi mungka Allah paza man tabatala nu bisa megatkeun dirina iwal ti kasalian ti ka Allah. Megatkeun diri kasalian ti Allah. Paza man tabatala. I'rad anil khalqi yani berpaling ti sakabeh makhluk sarua wae nalika berhadapan makhluk ka maneh atau berpaling ti maneh. Anu kaupatana nasa thariqah tasawuf teh nyaeta anu panggedena anu kaupatna nyaeta ridho anillah. Naon ridho anillah teh yakni suka hate kana rizki ti Allah. Suka hate kana rizki ti Allah. Waridho bima qasamtahu liyazal jalil wal ikram. Wa Nabi Adam
anu sakumaha dijajahkeun Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti iman anu sampurna. Wa yubashiru qalbi anu mantak ngabungahkeun eta kaimanan teh kana hate. Wa yakinan sadiqon jeung keyakinan anu bener hatta a'lama annahu sahingga abdi nyaho kana saanyana anu keuna ka abdi hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtau terkecuali kana yen eta perkara geus dicatetkeun ku Gusti alaya kanggo abdi waridho jeung ridho bima kosam tahu kalian perkara anu ngabagi Gusti anu mastikeun Gusti anu nakdirkeun Gusti li kange abdi ya zal jalal wal ikram nun Gusti nu kagungan sareng kamulyaan eta rukun anu kaopatna ridwanillah yani suka teh kana rezeki ti Allah taala loba atawa saeutik jeung kana sakura nu dikersakeun ku Allah taala hade atawa goreng ridwanillah. Terus nu kalimana naon kalimana teh rujuun ilallahi ta'ala rujuun balik rujuun ilallahi ta'ala balik ka Allah ta'ala yanin teu poho ka Allah ta'ala jeung kana neangan karidhoanana sarua bae keur meunang kasukaan atau keur meunang kasusahan tagininya kasauran Syekh Muhammad Muhtar nyana perkawis asa tariqo ahli tasawuf eta teh cenanya rukun anu panggede-gedena nu neme dibacakeun aya 5. Paslon pasal ari asal muamalat yani kalakuan ibadah ahli tarekat ari asal muamalat kalakuan ibadah ahli tarekat eta aya sabriji eta aya 5 perkara nana nu 5 perkara teh mana nu 5 perkara teh nyaeta hiji tolabul ilmi yakni nuntut ilmu anu fardu ain ya fardu ain mah palanggaran la yaskutul haraju an fi'lil baki tegugur kewajiban ku sabab dipigawe kuno sajian beda jeung fardu kifayah tanya fardu kifayah mah ya sakotol haraju an fi'lil baki bisa gugur bisa bebas kewajiban ku sabab dipidamal kuno sajian. Nah kitu ari fardu ain mah la yaskutu an fi'lil baki teu bisa bebas dosa ku sabab dipigawe ku anu sejen yakni selesainya tolabul ilmi taktik bahasa Syekhunal Mukarramah Cipulus nyebatkeun ngaji majalankeun sok sanajan saurang dua urang eueuh we jelema jeung tihang anu mah jeung HP nya jeung tihang cenanya penting urang ngalap berkah maca kasauran catetan nya peninggalan para ulama ya diaos dibacaku kumaha saurang mah jalmi bodoh nya jalmi teu nyaho jalmi anu selalu ngalap kaberkahan hoyong kenging rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Kitunya hiji tolabul ilmi yakni nuntut ilmu anu fardu ain kana supaya bisa ngadegkeun parentah Allah. Di tolabul ilmi di dieu maksusun bidini anu khusus nyata nuntut ilmu agama nuntut ilmu anu fardu ain
Karena supaya naon dasana nuntut ilmu pandoan teh kana supaya bisa ngadatangkeun parentah Allah Ta'ala jeung ngajauhan cegahanana lamun urang teh teu nuntut kana ilmu anu padoaen nya di mana urang bisa nya kumaha urang bisa nangadegkeun kana parentah Allah jeung ngajauhan laranganana kusabab urang saeutik-eutik bisa ngajalankeun perintah Allah jeung saeutik bisa urang nyegah kana cegahan Allah Ta'ala kusabab berkahna tina nu pardoain gitu kabuklosananya. Kadua bersahabat asal muamalat kalakuan ibadah ahli thariqat anu kadua nyaeta bersahabat jeung guru-guru jeung ikhwan karena nganyahokeun aib diri gitu dimana urang tata letak kesalahanana anu kurang dina kaparduan nya siling urang bejaan jeung sahabat jeung guru-guru jeung ikhwan ku caran mudzakarah. Jadi lain neangan urang kesalahan batur geuning tapi neangan urang nganyahokeun ku bersahabat jeung guru jeung ikhwan teh nganyahokeun aib anu aya dina diri urang lain aya dina diri batur. Eta anu kadua kalakuan ibadah ahli thariqah yane bersahabat jeung guru-guru jeung ikhwanul muslimin karena nganyahokeun aib diri. Katiluna tarku rokhsi teh naon yane ninggalkeun migawe perkara anu mubah anu kana syahwat nafsu. Beratnya kaopat dobdul auqati yakni ngaraksa sakabeh waktu kalawan migawe sagala aurat ya jeung warna-warna ibadah tiap-tiap waktu. Karena naon kana supaya dasana supaya hadir hate ka Allah Ta'ala salawasna. Naon tu anu kalimana eta ittihamun nafsi naon artina ittihamun nafsi yani goreng sangka kana diri sorangan ya lain ngerasa mulia tapi ngerasa sangka kana diri sorangan sangka goreng yakni goreng sangka kana diri sorangan yakni ulah nurutkeun pangajakna sanajan ngajak kana kahadean ulah wae diturut sabab tangtu lamun bijina teu nafsu mah maksudna eta goreng sanajan buktosna hade ulah boga sangka jeung boga rasa yen dirina eta jalma hade itunya lain ngerasa hade gitu tapi kudu boga rasa jeung rumasa yen dirina eta jalma hade etalah kalakuan anu 5 rupa perkara kalakuanana ibadahna ahli thariqat. Paslun pasal ari ubarna sakabeh panyakit nafsu eta naon aya oge sabiji ari ubarna sakabeh panyakit nafsu eta 5 perkara mana nu 5 perkara teh ieu mah ubarnya obat sakabeh nafsu aya dina diri urang dimujadan kurang hiji ngentengkeun beuteung kalawan nyaetikeun barang hakan jeung nginum waduh hese deui beuki sabalikna urang mah nya barang hakan jeung nginum kaduana banget nyuhun tulung
tulung ka Allah Ta'ala dina tiap-tiap datang panyengajak nafsuna. Isti'anah billah, nyuhunkeun pertolongan ka Allah kalawan kalimat asta'inu billah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nya tak urang mah jeung urang mah diniatan dahana ku dasar supaya likuatil ibadah nya sabab ngentengkeun beuteung kalawan nyetikeun barang dahar jeung inum mah urang teu bisa gitu. Mantak diniatannya ngarang dahar jeung inum supaya likuatil ibadah. Ketika emot alhamdulillah tanir, ketika temot pamugi urang sadayana aya dina rahmat jeung magfirah mantena. Kaduana banget nyuhunkeun tulung ka Allah Ta'ala dina tiap-tiap datang pangajak nafsu. Katiluna naon kudu ngajauhan diri tina sakabeh barang anu goreng anu sieun manehanana tiba kana migawe eta barang. Kaopatan naon ngalanggengkeun maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngalanggengkeun teras-terasan ngaos istighfar. Laju naon di kalimana ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling salit istighfar nya 1700, 500, kirang jati 700, beladina 100, nya 3 balen mah piraku urang teu ka istighfaran. Nya sabada sholat piraku teu ngaos istighfar acan mantak paling kebluk lah nya urang mah 3 balen sabada sholat. Kaopatna ngalanggengkeun maca istighfar. Kalima ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu tanun. Paslun pasal ari takwa eta naon? Ari takwa teh eta pangmulia-muliana sifat manusia. Yang pamugi urang sadaya ku Gusti Allah digolongkeun tina golongan min ahlil muttaqin. Allahumma ja'alna min ahlil muttaqin pamugi. Ari takwa eta pangmulia-muliana sifat manusia. Saha-saha anu meunang rizki takwa. Jadi rizki telin kadaharan jeung inuman wae, rizki batin oge, lahir batin aya rizki takwa anu bersifat dhahir jeung batin. Tah eta maka eta jalma eta geus meunang sakabeh kahadean dunya akhirat. Eta inna akramakum indallahi atqakum. Kumaha tu ari hasilna takwa? Ari hasilnya takwa teh eta nyaeta kalakuan ngaraksa anggahota anu 7. Anu 7 ningannya dipayunkeun. Anu 7 jeung ngaraksa hate tina sakabeh maksiat. Pamugi sok sanajan urang teh hese nya kana urang megatkeun diri, megatkeun hate tina sakabeh maksiat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gitu Gusti masian doa eta. Allahumma a'inni ya Gusti nulungan abdi ala dzikrika kana supaya bisa zikir eling sadar ka Gusti. Wa syukrika syukur nuhun ka Gusti. Wa husni ibadatika jeung bagus ibadah ka Gusti.
Eta sarina masuk diangge saat kukumu singoreng eta teh doa pamasihan ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitu ngaraksa anggota nu 7 nu aya di urang jeung ngaraksa hate tina sakabeh maksiat anu cegah dina tiap-tiap hiji anggahota jeung dina hate. Jeung kalakuan migawe taat dohir batin jeung kalawan nyampunakeun adab syariat dina tiap-tiap kalakuan. Paslun pasal mana ngaleungit mulai oleng panona. Paslun pasal ari cegahan mata mata heula ari hasilna takwa eta kalawan ngaraksa anggota nu 7. Judulna anggota nu 7 nya jeung ngaraksa hate tina sakabeh maksiat anu dicegah dina tiap-tiap hiji anggota jeung dina jeung kalawan migawe taat dohir batin jeung kalawan nyampunakeun adab syariat dina tiap-tiap kalakuan. Paslun pasal hadal paso endul fil pasli ari cegahan mata heulanya mata tina sanesige anggota nu 7 mata eta ya genep perkara hiji neuleuh awewe anu lain mahram sanajan teu kalawan syahwat teu kalawan teu ngangge syahwat ge geuning nya kitu adab-adabanana nya urang gaduh soca hiji neuleuh atau ningal awewe anu lain mahram sanajan teu kalawan syahwat tapi urang seja ngagungkeun atanapi non dina adab syariat ngagungkeun kana parentah Allah. Hiji neuleuh awewe anu lain mahram sanajan teu kalawan syahwat eta teh nya kurang adab sabab keur poho batinya. Kadua neuleuh lalaki anu ngora impikeun awewe nya anu ngora tur kasep kalawan syahwat nyari nu kasep make syahwat. Katilu neuleuh aurat batur sanajan mahramna jeung najan lalaki pada lalaki atawa awewe pada awewe. Kaopatna naon neuleuh jalma Islam pan ningali jalma Islam kalawan pangdeuleu ngahinakeun